dina upaya urang mengenal ka diri urang sorangan, memeh ngawauhan, memeh mengenali kana perkara-perkara anu batin. Wauhan heula kenali heula ku urang perkara-perkara anu dohir nu aya dina wujud urang masing-masing, supaya urang apal kana kadarna masing-masing. Sabab cek kateranganana pakodarna huta kediro, Gusti Allah geus ngajadikeun segala sesuatu menurut kodarna masing-masing, aya kadarna masing-masing. Di mana orang geus apal kana kadar orang masing-masing, kana kadar orang sorangan, mangka orang bakal apal kana batas-batasna. Di mana orang apal kana batas-batasna, mangka orang hirup di alam dunya moal kaluar tina batas-batas kemampuan, kana batas-batas kadar-kadar anu aya dina wujud orang sorangan. Di mana orang hirup di alam dunya tengah langgar kana batas-batas nu aya dina wujud orang sorangan, maka dina hirup bakal aya kangeunahan. Panon aya kadarna, ceuli aya kadarna, irung aya kadarna, baham aya kadarna, leungeun suku aya kadarna. Jadi awak orang anu dohir jeung anggota-anggotana aya kadarna masing-masing. Sok sanajan di urang aya panon, di ujang aya panon, tapi kadarna cantang tu sarua. Nu urang mah dipake melek sapoe saputing, teu matak jadi pusing. Pancang tantu panon anu ujang mah tadi dia matak hirup ulah hayang ciga batur. Kudu jadi pribadi sorangan, kudu nyaho kana kadar pribadi masing-masing. Contona dina wujud orang aya salapan liang, mun ningali kana liang ceuli tanyakeun ka diri, rumasah henteu ngasupkeun jeung ngaluarkeun denge kana ceuli. Saha nu ngarancang, nu ngajadikeun ceuli jeung sistem pangdengena? Naha menangieun ujang sorangan atawa lain? Naha aya insinyur nu bisa nyiptakeun ceuli jeung dengena? Menangieun ujang lain, menangieun insinyur lain. Tah tidinya ke bakal mencari kanu penciptana. Hartina teu aya anu bisa ngajadikeun ceuli, anu bisa ngadesain ngarancang, anu nentukeun kadar dina ceuli salian ti Gusti Allah. Mun teu aya salian ti Gusti Allah, eta hartina jadi bukti kana kaagungan, kana keakbaran kagungan Gusti Allah. Di mana geus karasa nyatana keagungan jeung keakbaran Gusti Allah, mangka gera rumasakeun kalemahan diri. Di antara kelemahan diri munculi ruksapan urang teu bisa ngomean, kana robahna ceuli urang teu bisa ngahalangan. Beki dia kemampuanana beki berkurang, beki kolot pangdenge beki lemah, kana sora-sora nu laon mah pan teu jelas ka dengena teu bengra saperti nalika urang keur ngora. Di mana orang geus nyaho yang diri teh lemah, mangka kadituna urang moal umaing, kadituna deui urang bakal timbul rasa butuh kadat nu kagungan kakuatan anu sajati.
kadituna deui sing nepi ka rasa yen murahna pangeran teh nyata pangdenge paningali pangangsu pangucap eta teh kaasup kana barang-barang nu pangmahalna nu aya di ieu alam dunya. Sabeunghar-beungharna ujang tetep moal bisa meuli ceuli jeung dengena, moal kabeuli jang moal. Tapi ku Gusti Allah geus dimurahkeun tong borok dijual, disewakeun ge pan henteu jang. Tarif sewa pendengaran sekian miliar per detik. Pan teu nepi ka kitu Gusti Allah ka urang. Teu kudu mayar, teu kudu meuli. Da di mana orang sadar kana kamurahan Gusti Allah, di mana ngucapkeun Ar-Rahman, nu kagungan sifat murahna di alam nyata. Di mana ngucapkeun Ar-Rahman teh engke bakal karasa, bakal nepi kana rasa. Kadituna deui karasayeun ceuli jeung dengena eta teh nikmat nu taya duana. Grasok pengpetan eta ceuli duanana sapoe sapeuting, cocokan buah ku kapas buah ku kaleci. Kumaha rasana hirup dina kaayaan ceuli anu tersumbat, nikmat henteu. Tah pan teu karasa nikmat kakara hiji unsur dina wujud anu dohir nyaeta ceuli di pengpetan geus teu karasa nikmat. Geuning ieu wujud teh geus pinuh ku nikmat. Hartina mun aing ibadah ka Gusti Allah pamrih deui berarti aing teh boloon teu nyaho diuntung. Tatina rasa jeung rumasa anu samodel kitu engke bisa ningkatkeun kana amal, tina amal anu didasaran ku tungtutan, kana amal anu didasari ku rasa syukur. Cek kateranganana dina surat Saba, i'malu ala Dawuda syukron. Gera beramal wahai kula warga Daud jang bersyukur ka kula. Wa qalilam min ibadiyas syakur. Kacida saeutikna jalma anu migawe amal soleh, anu migawe ibadah dina raraga syukur ka Gusti Allah. Sabab kalolobaanana jalma migawe amal-amal soleh teh dina raraga ngajukeun proposal, dina raraga nepikeun tuntutan-tuntutan pamenta-pamenta ka Gusti Allah. Da urang mah kudu sabalikna, kudu jadi bagian anu saeutik. Nalika kalobaan jalma ngajadikeun amal-amalna sebagai media untuk mengajukan bermacam-macam tuntutan ka Gusti Allah, urang mah dina raraga bersyukur da sabab pan tadi geus karasa jeung geus rumasa kana keagungan, kana keakbaran, kana kamurahan Gusti Allah anu geus maparinkeun ka diri urang masing-masing kurupa-rupa kanikmatan, kurupa-rupa keagungan jeung keakbaran anu teu aya duana jeung pangmahal-mahalna. Lamun orang geus nepi ka dinya motivasina, mangka amal-amal orang mungkin sarua jeung batur. Amal-amal nu dipigawe ku urang mungkin sarua jeung kalolobaan jalma. Tapi niatna, motivasina, muatanana, tendensina beda ti batur.
ngan katingalina hungkul sarua. Batur mah kalawan dibarengan ku tungtutan, ari ujang mah kalawan dibarengan ku rasa syukur. Tah nu bisa kitu teh saeutik. Kumaha nasibnya jalma-jalma anu bersyukur? Panggeus nyaho kadituna tela aji dan nakum. Kanikmatan nu aya di dirina batan dikurangan ku Gusti Allah, batan dicokot deui ku Gusti Allah malah ditambahan. Hareutina beuki dieu hirupna beuki nikmat. Ayeuna balik deui kana liang nu tadi, liang nu salapan lamun diperhatikeun ku urang sacara dohirna, eta liang nu salapan teh ngaluarkeun naon? Ngaluarkeun naon eta liang nu salapan? Sok aya tara nu kaluar tina liang nu salapan. Di antarana nyaeta ngaluarkeun najis jeung ngaluarkeun kokotor. Liang nu dua nu dihandap ngaluarkeun najis, liang ceuli ngaluarkeun kokotor, aya nu ngan saukur ngaluarkeun tai ceuli, aya nu leuwih geuleuh ti eta naon. Nah gitu. Disebutkan geuleuh nya kitu deui liang panon ngaluarkeun kokotor ngaranna cileuh rametek pan komo lamun keur nyeri panon geuleuh. Liang ieu ngaluarkeun kokotor aya korong aya leho. Liang baham ngaluarkeun naon? Ngaluarkeun dahdir tingali ta pamajikan. Sagelis-gelisna pamajikan keur sarema angger we aya geuleuhna. Ngadahdirna eta ngabarabai nyieun pulau dina bantal. Naon hartina? Di mana orang sadar sing horeng urang teh loba najisna, loba kokotorna, loba gegeuleuhna. Kamamana mamawa najis, mamawa kokotor. Kusabab gitu ulah ngarasa gesuci, ulah ngarasa pangsucina, ulah ngarasa pangbersihna, ulah ngarasa leuwih suci ti batur. Da sabab geuning di urang teh aya najisan, aya kokotoran. Eta karek najis jeung kokotor anu dohir. Komo mun jeung nu batin mah. Di mana geus karasa jeung rumasa kotorna diri, mun ngucapkeun subhanallah teh ngucapkeunana timbul tina kajujuran diri, lain ngan saukur seremonial jeung ritual belaka anu eueuh dampakna kana kahirupan nyata. Maca subhanallah ngapoe giliran aya nu teu sapamadegan atawa nu katingalina tara salat. Diuk dina teras imah manehna ari geus balik teh eta urut diukna buru-buru dipel, buru-buru dielap. Nah make kitu da cek pamadegan manehna mah anu teu sapamadegan jeung manehna teh najis. Aya nu kitu ulah diturutan berarti teh ngarasa manehna teh suci, batur mah najis gitu. Astagfirullah. Kade ari suci mah orang teh kudu da sabab agama teh dibina di atas kasucian. Tapi lamun ngarasa suci ulah pala tujaku angpusakum huwa a'lamu bimanit taqo.
ulah ngarasa yen diri orang teh suci sabab anjeunna nyaeta Gusti Allah Subhanahu wa taala nu langkung uninga saha-saha jalma anu takwa. Kaditu namun urang geus wawujeng nu dohir kangenahan hirup bakal aya peningkatan sabab hirup nu teu karasa ngeunah diantarana ku alatan teu wawujeng awak sorangan. Contoh mun ujang teu nyaho kana kakuatan ponon ujang sorangan tuluy eta panon dipake mencrong kana layar HP misalna genep jam nonstop main game. Kumaha karasana? Mimiti karasa sirah puyeng efek tina radiasi sinar HP tina LCD. Panona loba teuing menyerap cahaya. Tak ari sirah puyeng teh ngeunah henteu. Teu ngeunah. Tah kitu. Hirup dina kaayaan sirah puyeng teh teu ngeunah. Tatina mengenal nu dohir wungkul ge pan urang geus bisa ngalahirkeun kabijaksanaan ka sakabeh anggota wujud urang anu dohir. Artina urang bisa ngajaga kaseimbangan, bisa berlaku adil ka diri urang sorangan dina ngagunakeun anggota badan. Nyaeta orang bakal aya dina sigar tengah tara kaleuwih da sababnya hokana batasna panon, batasna ceuli, batasna pangangse, batasna pangucap, batasna leungeun, batasna suku, batasna kakuatan awak. Mun geus nyaho kana batas-batasna hirupna moal kaluar tina batas. Sabab jama nu kaluar tina batas kadituna teh bakal jadi mudorot ka dirina sorangan. Jadi ada teh sabagian tina ngadolim ka diri sorangan teh kitu. Jadi sing nyaho kana awak orang sorangan minimal nyaho kana batas-batasna. Sabab sok sanajan di urang aya panon di ujang aya panon pandaya jeung kakuatanana macang tantu sarua. Misalna nu urang mah dipake maca Quran sajam biasa bae, nu ujang mah karek 15 menit geus tunduh. Misalna ieu matak tong hayang sarua jeung batur sesuaikeun jeung kapasitasna masing-masing. Be yourself. Berkepribadianlah dengan pribadimu yang asli. Jadi diri sorangan. Sabab sok sanajan urang manusia batur manusia kapasitasna jeung kadarna pan beda-beda. Jadi diantara penting nyaho ka diri orang sorangan teh kitu. Engke tina nyaho timbul kabijaksanaan, tina kabijaksanaan timbul kabagjaan. Di mana geus nyaho kana anu dohir, tuluykeun talungtik deui kotek tak deui ieu awak. Talungtik rada kajero saeutik misalna. Tadi mah dina dohir aya ceuli, aya panon, aya irung, aya baham, aya leungeun, aya suku. Ari dina batin aya naon? Di antara perkara nu kudu dikanyahokeun nu aya dina batin nyaeta aib. Ari aibnya eta sabagian tina perkara nu ngahijab diri orang masing-masing. Ku kahijabna diri orang ku eta aib balukarna orang jadi lalai ka Gusti Allah. Hartina muekan kana hate sehingga hate orang teu bisa musyahadah ka Gusti Allah. Naon wae nu kaasup aib
kahiji uyubun nafsi nyaeta aib anu menyangkut nafsu. Kaasup aib anu menyangkut nafsu diantarana nyaeta lamun urang bebeakan dina ibadah, wirid teu eureun-eureun, sedekah toh-tohan, puasa teu batal-batal, salat peuting nepi ka suku bareuh misalna, tapi motivasina lain rek ubudiyah, lain rek taqarrub ilallah, tapi syahwatul badaniyah. Ari syahwatul badaniyah teh nyaeta nu jadi udaganana kana kasenangan badan jasmani. Di antara syahwatul badaniyah nyaeta dahar, hayang ngeunah pakaian, hayang alus pamajikan, hayang gelis kendaraan, hayang mewah, imah hayang gedong HP, hayang canggih. Tamun ujang ibadah udaganana kadinya eta teh aib nafsu ngaranna. Lain teu meunang boga pamajikan gelis, imah gedong, kendaraan mewah, HP canggih, jeung sajabana pakaian anu mahal, anu araus, anu marewah. Lain teu meunang. Nu teu meunang teh dina bab pangabdian ka Gusti Allah mah teu meunang dijadikeun tujuan ibadah. Sabab eta mah alat fasilitas anu ngadukung kana ibadah. Tujuan mah angger we erek ibadah naon ge ka Gusti Allah. Nu kadua uyubun qalbi nyaeta aib anu menyangkut hate. Tadi mah aib nu menyangkut nafsu udaganana kana kasenangan badannya. Ari aib anu menyangkut hate mah udaganana nyaeta kana syahwatul qalbiyah. Di antara syahwatul qalbiyah nyaeta pangakuan ti manusia, hayang diaku ku manusia, hayang dipuji ku manusia, hayang dimuliakeun ku manusia, hayang diangkat ku manusia kana kadudukan anu terhormat dina pandangan manusia. Contoh namun ujang ngapalkeun Quran, ngapalkeun hadis, ngapalkeun 12 pan ilmu agama supaya disebut ustad, supaya diakui ku masyarakat, supaya diterima salaku ajengan, supaya diondang sebagai penceramah, sebagai pemimpin tahlil, supaya dipuji dimuliakeun ku masyarakat. Eta teh ngaranna aib hate. Mun sodakoh panglobana supaya disebut pangbageurna eta teh aib hate. Mun nyieun sakola gratis supaya diondang ke acara kick endi, ke acara hitam putih misalna, eta teh aib hate. Beh dituna kana kadudukan, kana kapangkatannya eta supaya diangkat jadi ketua DKM, ketua Amil Zakat, ketua MUI jeung ketua-ketua anu sejena. Eta teh aib hate. Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan nu dipiwegah mun dijadikeun tujuan dina migawe ibadah, dina migawe amal-amal soleh, eta teh ngaranna numpak ibadah ngudag aib. Nu katilu uyubun roh, aib anu menyangkut rohani. Ieu maka subkana hududul batiniyah, bagian anu leuwih jero jeung leuwih halus jeung leuwih samar tinu dua tadi. Udaganana lain kana kasenengan badan, lain kana kadudukan mungguhing manusia, tapi kana makom-makom rohani.
Contona pageuh dina syariatna, kuat dina torekatna, tapi maksud jeung tujuanana lain liko arobihi, tapi rekana makom-makom rohani saperti kana sabar, kana syukur, kana ridho, kana ikhlas, kana karomah jeung sajabana. Tah gitu. Jadi makom-makom rohani teh diantarana taubat, sabar, tawakal, ridho, syukur, ikhlas. Eta mah kewajiban jalma nu iman, lain tujuan jalma nu iman ka Allah. Hartina ulah dijadikeun tujuan. Jadi ulah salah paham nu diudah ku syahwat nafsi, syahwat qalbi, syahwat ruhani, eta teh ulah jeung kudu ulah dijadikeun tujuan, kudu dijadikeun kendaraan. Sabab statusna ngan saukur alat sarana jeung prasarana. Mun aya tujuan salianti Allah subhanahu wa ta'ala, eta tujuan teh kaasup aib. Matak cuk papatah ti kolot dina nyorang jalan pangabdian, omat maneh ulah bitaan. Jadi gera didik ieu syahwat-syahwat nu aya dina wujud urang masing-masing, gera warah ku urang masing-masing, bejakeun ka syahwat nu aya dina nafsu, dina hate, dina rohani. Aing mah reka Gusti Allah, gerawarah eta syahwat supaya terjadi penghalang, tapi jadi pendukung orang dina pangabdian ka Gusti Allah. Sabab dina ibadah ge tetep butuh kana syahwat. Mun teu didukung ku syahwat mah moal aya gairah kana ibadah bakti ka Gusti Allah. Tak gairah teh timbulna diantarana tina syahwat, ari syahwat teh tina nafsu. Bejakeun deui ka jalma-jalma anu ngajak kasalian ti Gusti Allah, kanu ngajak kana syahwat nafsu, kanu ngajak kana syahwat qalbi, kanu ngajak kana syahwat ruh. Qulillahu summa darhum fi haudihim yal'abun. Bejakeun ku anjeun kuring mah reka Allah, keun bae antepkeun batur mah rek berleha-leha, rek bermain-main dina kasasaranana masing-masing ge. Keun bae batur mah rek numpak ibadah ngudag-ngudag aib ge. Eta mah urusan batur, tanggung jawab batur. Urusanan mah nu jadi urusan jeung tanggung jawab urang salaku jalma-jalma anu keur berjuang pikeun ngabdikeun diri ka Gusti Allah. Di antarana nyaeta menasihan diri tina aib-aib anu tadi.